Seandaina malaikat maut ngajemput kolot, seandaina papisahan eta tiba, seandaina kolot urang geus ngagoler jadi mayit, urang moal bisa deui kadangu suante heureuyna papatahna doana. Seandaina kolot urang geus dibungkus ku boe, urang moal bisa deui ngabawakeun oleh-oleh karseu, moal bisa deui mencetan sampean, moal bisa deui nyium pandanganana. Seandaina kolot urang geus digotong ka kuburan, pas diasupkeun kana liang lahat, katika tanah geus dilihanana, harita urang terakhir ninggal jasadna. Santos eta mah tinggal lisan anu bisa ku urang dicabakan, jeung penyesalan nah keur aya sok disia-siakeun. Pas nepi ka imah balik ti kuburan, kamarna geus kosong, kur tinggal foto jeung angguanana anu ngagantung dina tembok. Sareng kejadian naha basa keur aya disia-siakeun. Nah urang meni waktu kanggo biasa ngabahagiakeun kolot, sedengkeun jang dosa jeung anu sia-sia maloba waktu teh. Nah urang make koret hitungan padahal kolot mah tara perhitungan ka anaknya, masihan kahadean ka urang sadaya. Ulun kedah hati-hati selama moal datang di awal. Ya Allah, ampuni sadayana kezaliman abdi ka emah bapa abdi. Ampuni sadayana kedurhakaan abdi ka. Ampuni abdi seueur ngecewakeun nganyeri hatekeun emah bapa abdi. Jadikeun sisa umur abdi janten anak anu berbakti ya Allah, anu bakal biasa janten ngabahagiakeun kamuliaan kamu dunia akhirat emah bapa abdi. Ya Allah, ampuni emah bapa abdi sakumaha kayaanana oge tetep abdi teh anak, darah dagingna teh aya dina awak abdi ya Allah. Sayangi emah bapa abdi ya Allah, berkahi umurna, pasihan kasolehan, kebahagiaan, kemuliaan. Andai suatu saat engkau memanggilna pulang, bapatkeun emak sareng bapa abdi husnul khotimah, jauhkeun tina suul khotimah, lapangkeun kuburna ya Allah, tebihkeun tina siksa kubur, ringankeun hisabna, golongkeun emak bapa abdi kana golongan anu bahagia di surga. Abdi mohon ya Allah, tebihkeun emak bapa abdi